Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anu soleh tur solehah. Kumaha kabarna? Damang. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sata acan diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pembelajaran dinten ayeuna nyaeta pangajaran 7 miara ingon-ingon jeung tutuwuhan. Materina nyaeta ngalarapkeun kecap saharti jeung mika weruh ngaran anak sasatoan. Materinya adalah menjelaskan arti dari kecap sinonim dan mengenal nama anak hewan-hewan. Kecap saharti nyaeta kecap anu sarua hartina jeung kecap anu sejena. Kalimah saharti atau kecap saharti dina bahasa Indonesia disebut sinonim atau persamaan kata. Mangga ditingali contona di halaman 75. Aya kecap sosobatan sarua jeung babaturan deukeut. Sosobatan atau bersahabat sama artinya dengan babaturan deukeut atau teman dekat. Sahabat dan teman dekat artinya adalah sama. Contoh kalimahna nyaeta si manis jeung si belang sosobatan. Si manis jeung si belang babaturan deukeut itu sama artinya. Contoh anu kaduana nyaeta pipireun sarua oge jeung gigireun. Pipireun artinya sama dengan gigireun. Imah si belang, pipireun imah si manis. Imah si belang, gigireun imah si manis. Eta hartina sarua-rua keneh. Nah, nomor katilu sareng salajengna mangga diisian ku nyalira. Materi anu salajengna nyaeta mika weruh ngaran anak sasatoan. Jadi, lamun aya ngaran sato boga anak, nah anakna beda jeung ngaran satona. Contoh embe atau kambing ya. Nama anaknya atau ngaran anakna bukan embe tapi ceme. Contoh anu salajengna nyaeta hayam, ngaran satona hayam atau ayam. Nama anaknya bukan anak ayam tapi ciak. Anu salajengna nyaeta kuda, ngaranna satona kuda. Anakna ngaranna belo. Contoh anu tarakhir nyaeta lauk atau ikan. Anaknya bukan anak ikan tapi burayak. Nah, eta ngaran sato jeung ngaran anak sato anu biasa ku urang kapanggih dina lingkungan sakitar urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran basa Sunda perkara ngalarapkeun kecap saharti atau sinonim sareng mika weruh ngaran anak sasatoan atau srengse. Pamudah-mudahan ku Ustazah Nur disampaikeun aya manfaatna kangge ananda soli sareng solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.